Odi, Odi, kadia Odi. Mangga juragan, aya naon juragan? Ieu teh kumaha? Anu erek meuli teh jadi moal cenah. Meuli naon juragan? Nu dek meuli tanah teh ya. Jadi henteu ngomong erek survei ayeuna. Duka juragan. Dodi mah teu terang. Lain duka. Nu dek nyurvei. Udah ya? Mah, ari sabun muka nu bapak disimpen di mana? Ayah di kamar mandi, kabeh di dinya ayah di kamar mandi ah. Oh, heeh. Tuh, Cek, salaki urang mah nya geus berbagai merek naon we tajang banget. Tapi dah anger we. Beungeut teh omot. Hayang naon atuh meuni rupa-rupa kitu segala dipake. Teuing, siga nama hayang katingali ngora meureunnan. Iya, Cek, hayang katingali ngora mah gampang atuh eta mah. Kumaha? Kucikur 1/2 kilo direnos atau di blender campur cai salete. Terus dikumahakeun eta teh? Dibalurkeun kanu awak, dihanap nepi ka luhur, cing rata. Terus geus kitu teh antepkeun 10 menit. 10 menit. Terus geus 10 menit dikumahakeun. Ambuan awakna. Sok buktikeun, pasti awakna bau kencur. Hah? Jos. Adieu. Jos. Kenal ya, mana? Adieu. Naon aya mah jadi Biasa wae keur nyantai lah, keur cicing. nyantai wae. Mana yang di mana? Biasa. Jos, eta ka boga mana teh? Heeh, ieu teh kabogoh urang nepi ka SMP yang mana mun teu salah kelas 2C nya. Sanes A kelas 2B. 2B sih. Oh. Ari kabogoh maneh mana? Eueuh Jos euy. Pas ke SMP teh urang nembak ditolak. Beungeut maneh mah goreng atuh da. Terus ayeuna kumaha? Terus urang ngomong ka manehanana. Tujuan sih ya, lamun urang ganteng tingalikeun. Terus awewe eta ayeuna kumaha? Tapi ka ayeuna awewe eta masih ngadaguan urang. Berarti can ganteng-ganteng tapi ayeuna atuh maneh. Ayo.
Kan? Oke, Pak. Ayo. Buat ya nanti. Saya nol juga. Dong. Halo dong. Tadi yuk. Kenapa kan? Tadi yuk. Wah, kopi yang ini. Lain dia di mana aja jangan mau rusuk gitu. Eta nggak di rumah sakit, Garut. Ayo naon gitu dong. Di mana-mana gitu di rumah sakit mah dokter, suster, pasien, loba nama nu geuling we lah. Sok kemana karep? Maksudnya mana aya urusan naon ke rumah sakit? Bener tadi? Nah marane si Arapa. Kan anak si Edok teh kajuru. Cendok. Heeh. Nah, abang dibawa ke rumah sakit. Nah, ngomong abang dibawa ke bidan. Di puguh nage kakaradapan bulan, reuneuh nage cenah mah temperatur. Lain temperatur, temperatur meureun. Tah eta ayeuna oge orokna disimpen dina radiator. Itu batok dong. Terus orangnya kumaha dong ayeuna? Buku panas budak teh. Tadi ge diasukeun taspen ka karek-karek. Sugan we teh sutet budak. Lain taspen atuh, tespen. Lain sutek deui, step. Tega. Pokokna mah kitu we. Dong, ari eta si Eno dibawa ke rumah sakit mana tah? Eta rumah sakit anu di Cicadas. Rumah sakit Tante Yusuf. Satu Yusuf meureun. Saliwang wae. Sarwana jeung mamian ieu mah. Iya dah. Ma, ay si bapak kemana mah? Oh mancing mah? Nah, mama asa beda peting ayeuna mah meni glowing geulis deui. Ari aya kayang teh. Asli mah bener ieu mah geulis glowing. Telepon bapak maneh geus peuting ieu teh. Oh nya mah HP-nya di kamar kala. Mama kan dia terus ditelepon si bapak teh. Rasa kedap deui cenah sawana mah diuih. Dek ka mana Ambar mending geus gaya? Rek keluar heula tuh mah. Ka mana? Baturan atuh mah. Cicing geus peuting. Parawan mah teu meunang kaluar peuting, pamali. Yes, asik. Berarti abi bisa keluar peting. Astagfirullahaladzim. Ambar! Duh, anjir ya. Panas oblug ablag aing beak anjing dijual. Tinggal urang ieu sesa sakieu deui balong anjing. Eueuh jang kawin deui atuh kicarana. Jabaning aing hayang kawin deui. Si Jalu masih kuateun keneh ka Parawan geus nungguan. Aduh anjing. Hayu teh. Tanah sakieu legana tinggal ieu hungkul. Odi, kadia Odi. Mangga juragan, aya naon juragan? Ieu teh kumaha? Anu erek meuli teh jadi moal cenah. Meuli naon juragan? Nu dek meuli tanah teh ya. Jadi henteu ngomong erek survei ayeuna. Duka juragan.
Do di mata terang. Lain duka. Nudek nyurpe. Wah, terang juragan. Aing kumaha atuh. Iya juragan. Naon? Tong sering tinggal jual tanah. Emang pun naon gitu. Kamu urang ngajual tanah. Kan jalmi ge juragan terbuat tinu tanah. Emang gitu kumaha? Lamun juragan sering ngajual tanah, berarti juragan teh termasuk golongan nusok ngajual jelema. Hah? Jelema? Action. Terus ambuan. Terus Action. tuh cek tinggalin salaki urang mah geus merek naon-naon cabut beug. Action. Ada kekarayapan kan gitu. Action. Dong, hari eta si Eno dibawa ke rumah sakit mana tuh? Rumah sakit Uli Citada. Rumah sakit Tante Yusuf. Sok saliwang wae. Lain Tante Yusuf atuh. Kode. Kelar. Action. Action. Nya atuh ada ngarang. Action. Terus awewena ayeuna kumaha? Tapi ka ayeuna awewena masih ngadaguan urang. Berarti tapi ayeuna can ganteng-ganteng. Halus. Baik alus. Action. Eueuh Jos. Ke SMP urang nembak ditolak. Tuh udah seuri urang geus dieu. Padahal alus ya teh beauty anjing. Action. Action. Siapa sih wae kan? Action. Heeh, ieu teh imane? Action. Heeh, imane ieu teh kelas. Action. Biasa wae keur cicing. Imane deui kira. Action. Oh, mancing. Nah, mama asa beda. Action. Pamali. Yes. Asik. Action. Action. Oh, mancing. Nah, mama asa beda penting ayeuna. Meni glowing. Gelis. Action. Ambar body. Action. Ambar. Terima kasih sudah menonton Obras TV. Jangan lupa like, Subscribe dan komen. Obras TV, ada pisan. Obras TV.